Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Masih dina surat Yunus ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad, caritakeun ka jalma-jalma musyrik. Hal min syurakaikum naha aya ti pamusyrikan anu keur ku anjeun disembah, tegasna berhala patung jeung sajabana. Maya bedau kana yen ngamimitian kholqon nyiptakeun. Pan manehanana mah boro-boro nyiptakeun ngamimitian, manehna ge menang nyieun jelema terus disembah. Naha ku bodoh-bodoh teuing nyembah berhala. Sumayu iduhu tuluy dibalikeun deui ciptaanana ka alam akhirat supaya dihisab. Teu aya nu tiasa kitu ke angin Allah sadayana oge. Da ari berhala boro-boro ngahisab, boro-boro nyiptakeun pertama. Manehna ge ciptaan manusia, menang nyieun manusia. Kul caritakeun ku anjeun Muhammad, Allahu kagungan Allah, kengeng Allah, ya bedau anu ngamimitian kholqo kana penciptaan naon bagena naon bae genan Allah anu ngamimitian nyiptakeunana. Ciptaan Allah makhluk aya anu di langit jeung di bumi jeung sadayana alam anu ngamimitianana nyiptakeun Allah. Summa tuluy yu'iduhu ngabalikeun ciptaanana jin jeung manusia kana hisabanana. Fa anna tufakun mangkanaha ari anjeun make berpaling tina kebenaran nyembah berhala. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad, hal min syurakaikum naha aya ti pamusyrikan anjeun. Man ari jalma ari ciptaan yahdi anu mere pituduh atawa pembimbing ilal haqi kana kebenaran. Aya teu anu nuduhkeun kana kebenaran eta berhala? Teu aya, justru eta mah menyesatkan. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad, Allahu ngan Gusti Allah wungkul yahdi anu bakal maparin hidayah lil haqi kana kebenaran. Apa may yahdi ilal haq? Naha aya jalma anu bisa nuduhkeun kana kebenaran? Teu aya deui wati Allah. Al haqqu sebenarna. Ayat tabi'a naha make nuturkeun. Amal la yahdi anu teu bisa berhidayah. Naha make dituturkeun saur Allah. Pan eta mah pamusyrikan mah teu bisa berhidayah. Illa ayyuhda kajaba Allah anu bisa mere pituduh. Pamallakum naha anjeun make diurus atawa dicekel lakum pikeun anjeun eta sesembahan. Sabab eta berhala mah teu aya manfaat, teu aya mudarat kanggo anjeun. Kaipatah kumun kumaha anjeun eta ngahukuman kana berhala, make disebut Allah anu bisa disembah atawa naha make nyembah kana berhala. Wama jeung naon perkara yattabi'u anu dituturkeun ku ieu jalma-jalma musyrik anu nyembah patung, nyembah berhala, aksarohum eta kalolobaanana jalma-jalma nu kitu illa donna kajaba eta mah prasangka unggul. Donna sangkaan unggul yen eta teh sesembahan, padahal eta mah patung naon make disembah anu teu ngadatangkeun manfaat, anu teu ngadatangkeun mudarat. Inna donna sanyana ari prasangka atawa sangkaan teh la yugni henteu bakal nyukupkeun, henteu bakal masihan manfaat minal haqi tina kebenaran sayan saeutik ogenan teu aya. Da anu masihan manfaat nu masihan madarat mah angin Allah anu maha kawasa. Manfaat madarat ditimbulkeunna sadayana ge pangarsaning Allah. Innallaha sanyana ari Gusti Allah
alimun eta maha uninga Allah bima yaf'alun tina naon perkara yaf'alun anu kumaranehanana dipigawe. Jadi naon oge nu dipigawe ku makhlukna Allah mah maha uninga. Rek bener tina hate kereteg hate oge uninga Allah mah sadayana oge bidati sudur Allah mah maha uninga. Tahu kituna mugi urang sadayana kalabat jami-jami anu teu make prasangka nu lain-lain. Ngankur Allah anu gaduh kakiatan, ngankur Allah anu gaduh kekuasaan anu nyiptakeun urang sadayana. Teu kengeng boga prasangka keris buli-buli batu ali jeung sajabana aya kakiatan sejen salian ta Allah bisi kalebet kana pamusrikan. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.